Eta sabaraha lila bobogahnya urang Padang atuh. Akara erek. Kakara erek. Ngan? Poin blok ya tuh ngolo. Nah ngolo minta naon sugan. Terus ayeuna Main duit ku aing teh diberek. ayeuna jeung urang mana pedah kadenget cenah. Geus rada maceuh, geus hayang tunangan pangdenget teh. Jeung urang mana sok ari puguar rek tunangan rek. Da geus disiapkeun jangan mah jang ngikatna mah kapuguh. Nah madaekeun urang masih jauh sata madaekeun. Madaekeun kumaha? Madaekeun. Ye. Itu mah artis TikTok itu wah. Tah ku urang geus dibere etana. Artis TikTok itu wah. Rek tunangan mah tah buka. Artis TikTok itu artis TikTok. Eta di jeneng nu aman. Ya mah kieu geuning hir. Kalah ka teu pararugu ditanya teh ieu teh. Eta gua tah cokot jeung tunangan wae hidup kan aya. Arek tunangan cenah. Sok kabener eta geus disiapkeun. Rengke beuting apa isukan? Kan wae meuli ah. Rek meuli ku sorangan. Nu eta mah diterima. Meuli lah nanti. Di konterna. Buka heula nu ieu buka heula. Tingali. Aduh. Buka heula cing tingali. Bisa pajarkeun bohong. Aduh. Kalau kamu modal geura. Aduh, ampun. Ampun, udah pancet. Eta tingali geura. Sok menghemat. Pan pengipesianan anggaran cenah gitu. Geus anu mang meulikeun geus anu mere eta geus teu kudu meuli-meuli deui. Arek meuli sabaraha gram emang? Jang tunangan sabaraha? 10 gram. Bol bat teuing. 5 gram dah ieu. Gede-gede teuing ajang tunangan mah tuh. Eta ku aing geus bere. Jang moakeun 2 juta. Moakeun 2 juta. Cemen moakeun 2 juta. Penganten 2 juta. Lah, baju panganten 2 juta baju naon sugan. Ya pan baju jas pan area kadang kudu moakeun baju jas. Nya. Jas pangkepeh hidung. Eta mau diterima eta. Arek meuli bae. Meuli wae pageto ah. Arek meuli bae. Pageto meuli tutungan mah kayeuna ah. Nu ieu moal dipakeun nu ieu moal diterima nu ieu. Malah mah hiduina. Duitna gede.